Si Aju nawarkeun hayang we aing geus boboh aing duit eueuh aing baraing kumaha dianyuk teu dibikeun. Kumaha carana ieu? Kita udah sesen copot duit ini ini sih keur eueuh. Lah oneran hayang nyawa cobaan kok. Ya, Oi, ayo nu mana kemana? kaki dua, Kidu ayo naon? budin mana? Tah, ieu ja. Ayo aja. Terus. Mana aja mana kapal ini duit si mama. Kita copotnya. Bapak ayo beuyeul heuh. Omat kan burang bapak mana aja ya. Siapnya omat ya. Ada seberang cangkul. Yuk bau kok lu kemana itu sih teh? Omatnya. Omat. Apa dia? Lagi dia. Ya Pak, yo. Pak. Yo. Udah kasar hati. Buat patok aduh. Jak kabangi. Kabangi. Sama jagain mana ya? Dulu lubang at. Udah pulang dia gitu nya. Nuhun ya. Sip lah. Wah, banyak. Yo, teh bapaknya kemana teh? Ayah, Kemana? bukan kemana? Yo, kemana? Saya tunggu tadi kan nawarkan ayam. Aduh, mas aing penting bertihan bikin ngambilan duit. Mau majikan ayo sedekat Bakal ami mau teh? Buka. Kemana sih bapak teh rencana teh? Bapak berdiri sabaran. Boleh ayam teh. Nah, udah ngeus kurang. Dah lupa RT udah bisa dilihat. Start teh jadi. Iya, kurang itu. Ada adalah aja sih eta. Cing laras kang atuh bapak teh. Kalau hayang sabaran ku saya dibayar ayeuna kono Iya, 50 kan kang JRT dari masalah ini si bapak abi gaduh masalah pantat terus nabisir pan ka abi. 50 mana uang Bang Jadi? Ai saya mau tawar menawar mah sayang sabaran kumpulna. So Geus dibeli. cicing teh RT mesti boga urusan. Iya, ayamna geus dibeli. Iya, bukan ieu masalahnya lagi beresin aja jeung si bapak ieu. Orang teh nawarkan teh 60. Iya. Dijual 50. Tapi kan dirinya teh mere duit teh jam kabul atuh. Oh, ai saya pan tadi mah kurang nahan duit. Yang sabaraha sok saya dibayar ayeuna kono ge. Nah, ai saya Ewa, harus dibeli.